Itu kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul gusli ari parduna adus kisnani dua al awalu niyatu toharati li salat hiji niat membersihkan rek salat mangga ngawaitul gusla lis salati mangga rafil hadasil akbar atau niat ngalengikeun hadas gede nawaitul gusla li rafil hadasil akbar li rafil hadasil junub mangga bil qalbi ku hate ma'a wali jusin yang silu serta mimitina jus anu kakumbah min badani tina badan urang ye mimiti na niat nalika adus ya mimiti na niat nalika adus pas antal sajus kana badan beda jeung wudu mah pas antal sajus kana beungeut rek beungeut belah luhur rek belah handap belah bibir belah tengah adus mah pas antal cai kana sajus tina badan siuk nyokot cai suur kana hulu tuh pas ada cai kana sirah cekat seja abdi adus atau kana beuteung siuk suur kana beuteung seja abdi adus bebas eta mah kitu nya. Ieu mah adus teh bari tulung sia tolong bujubuan. Berarti pas ada cai kana badan harita aya niat. Begitu nya. Tapi Rasulullah mah teh bari tulung karehnya teh. Kejulung olap lagu guslo. Jeung luncat deui beres kitu nya. Kudu kosong-kosong segala rupa raos. Margi pas niat cai geus nyampak dina anggota adus masing-masing. Asal geus tulung olap ada gitu mah, tolong Muhammad kita siran mau suruh kaya, ulang ya, bayar tunggu selak, cukup ya sama, tolong, olak, begitu nya. Kamu iman sisi kulah rawasnya, tuh panganten itu mau capek gitu, hanya tinggal kujubur kacau olak, luncat deh ke kamar gitu nya, rawas, mau capek gitu nya, kudu nahur coy segala rupa, olak gitu nya. Nah, itu edete, pama gosalah, pama ari jus gosalahu qoblaha anu dikumbah sameme niat laya siute seta jus payajib addatu gosli wajib ngabalikan ngumbah jus ba'da sabada niat ya. Jadi jus anu kakumbah sameme niat eta jus teu cukup adusna teu cukup wajib ngabalikan kana niat tegek ya. Urang teh anu siuk sur pas nepi cai kana sirah hate teu niat adus turulung pas saya aina murah kana dada cek hate kakara sejak abdi adus cukup adusna ngan ieu sirah banyur desiuk sewur jadi sirah banyur disabab sirah cangkan niatan da gitu nya wajib ada tugas lihi wajib ngabalikan ngumbah eta jus sabada niat asanita mimu badani ngawalatran sakabeh badan bil maiku cai al basyara takana kulit wasyara jeung sakabeh bala bulu sakabeh kulit bala bulu wajib kabeh dibanjur ku cai wajib ghuslu batini kasifi sari wajib ngumbah batina bulu anu kandel ya lamun keur adus jangot kandel gode kandel cukup dikumah luarna wungkul tapi lamun keur adus sanajan gode kandel sanajan jangot kandel wajib dikumah dohir batin siuk sur nu pasang-pasangnya jadi sanajan ayeuna kanal bulu gode bulu jangot wajib dikumbah dohir batin nalika adus beda jeung nalika wudu mah tafsir lamun ipis wajib dohir batin lamun kanal cukup dohirna wungkul warna wungkul elakna. Nah ari adus mah wajib dohir batin ari wudu cukup ayeuna dina wungkul sabab ari adus mah langka ari wudu mah minang sapoe sapeuting wudu sabaraha kali 5 kali minimal lamun wudu nate tiap rek salat coba lamun rek duha wudu komo santi lamun rek ngaji teh wudu pan sunat sameme ngaji teh baroga wudu bahkan dawamul wudu ulah lepas sudah wudu santrinya aku maneh kalah kira apa atuh santi nu periode gitu acan sunat gadu atas dawamil wudu sabab lamun jelema dawamil wudu rek niat teluh disike moal deura sangkeuna mah teh moal deura kitu nya nya geus keuna mah lumah berapa santri nu sekolah kudu nu rakyat teluh-teluh keneh eta mah atah nu kitu mah nya ampun kitu nya dijajah deui nu kitu mah teh kitu teh dawamil wudu jadi sampai sabuting 5 kali tapi lamun adus cik
aya jelema sampai sabeuteuh kali mau kali adus aya we. Aya. Kawin can maneh. Atuh minang-minang teuing mah capek ali mah. Sanajan misalkan burang 4 rit puting 4 rit teu kudu 8 kali adus. Cek apa sakali adusna mah leres deh. Damel ka hati can kawin mah teu nya gitu nya. Jam 8 terekel, jam 10 terekel, jam 12 terekel. Saeta burangku 3 kali naik adusna mangke we salat dohor bener deh. Kitu minang-minang ting adus kariweuh-riweuh gitu nya. Adus mah jarang wudu mah minang kusabab minang wudu mah cukup dohir wong. Adus mah dohir batin. Resep adusnya. Kamu adus yang pamajikan dua. Teka bayang, aduh ampun. Seribuan nyur, pas pengalaman wae mana. Wajibu mayyarahu an-nadir wajib. Wajibu mayyarahu nadir. Mana jeung wajib ayeuna cek urang mah kulit nu katampo ku panon minal udun tina ceuli. Gitu. Ceuli ya. Lamun urang kita nempo ceuli batur nepi ka mana katampona rada jero pek. Eta nu katempo teh wajib di humah. Sabab di hukuman zahir. Gitu. Wa ma jeung kulit ya darun sok tembong halata geut nalika modal. Mina duburi tina dubur teh karo salawe nyaliang tai we lah. Wa tobaqoti jeung lupat lepitna liang tai. Ye. Lamun urang obeh heujeunkeun bray. Pan muka ya teh. Bray. Jadi muka teh. Asalna pan ieu nutup. Asalna gitu nanti heujeunkeun bray. Jadi muka tah. Kumah teh nya. Anu ngagebray waktu diheujeunkeun wajib di kumah. Kitu teh. Terus wama ya mana teh? Wama jeung kulit ya dahru tembong min farjil mar'ati. Aduh punten teh gimana ya. Ini bukan berarti kita membukakan aib seorang wanita, bukan gitu ya. Pikir memang kena zahir jelas kaharba gitu. Wama jeung ayeuna kulit ya daru tembong min farjil mati tina farji awewe. Tidak jelaskan di mana-mana awewe diuk ala kodamaiha bari ngahempikeun ku dua dampal suku. Cenah da teu nyaho urang mah teu nyaho nya cenah. Lamun awe nangkung liang baju nutup plek. Tapi lamun nangkung liang dibuka. Mulai banget ya. Misalkan celaka 2 cm ulu. Bener. Eta teh keur adus teh neng kan deh. Mau dibalemkeun. Keur adus teh mau dibalemkeun di si bahamna teh baham hangat ya nanya. Bukan beneran. Oh. Pada kan teh colokan. Yo mau dicolokan. Kesikat gigi. Lapar benernya gitu. Katukan. Anu tembong tina farji awewe nalika adus wajib dikumbah payajibu. Jadi dia mana teteh wa mata taha wa batini kol patiman jeung ayeuna jerona cek urang mah kokocopna jalma lam yuhtan anu can disunatan. Ieu lamun aya jalma Islam tadi sunatan apa nih teh ini sok aya jaketan nya anu tadi sunatan kan mun aya jaket kulumut dah ya kulumut nutupan tah ye si kulumut teh bukakeun buriso tah ieu teh buriso kumaha jerona teh kacak-kacak dah kitu nya sabun pula kosong sih ada. Nah itu teh gitu bersih. Jadi kokocate beriso kan beriso. Kumaha kitu nalika adus teh nya gitu nya. Lamun tadi sunaton urang mah panti orokene sunatannya. Wajib wajib al maufi tabi wajib teh ngotor kuatakna sorangan ala kulli dalika kasakabeh nu bil nalika adus saya kudu ngotor kuatakna sorangan siuk curulung. Tah gitu ngocor kuatakna sorangan. Wa satu sali syarat katilu duhulu waktu geus datang waktu syaratna adus teh kudu geus syaratna salat teh kudu geus datang waktu wa huwa duhulu waktu teh zawalus samsi ngeserna parpil diberi pikeun waktu dhuhur ieu tah
datangna waktu dote di mana mah pepe zawal. Itu dina ulama ahli palaknya. Dina palak aya bahasa irtifa, aya bahasa goya, bahasa inhifat. Jadi ketika mati naik disebut irtifa, naik irtifa. Lamun panon poe geus nepi kana puncak ketinggian, disebut teh goyatul irtifa, puncak ketinggian matahari. Lamun geus nepi kana puncakna matahari naik ini moal kira-kira ka luhur. Moal geus nepi kana puncakna mah turun deui ka hanap disebut teh inhifat. Nah, pas panon poe tengah-tengah langit, pas tengah-tengah langit pamidina palakin 23 September kitanya 23 Maret pas panon pe tengah-tengah langit teh lamun ayeuna nancapkeun rokrak anu lempeng moal kalangkang disebut teh goyatul irtifa ngeser panon pe ka kulon seutik kalangkang ka belah wetan ngaranna zawal datang waktu dhuhr teh gitu nya. Wa bulugu qadri wa bulugi dili kulli syai'in mislah jeung nepi kalangkangna hiji perkara mislu sarua jeung eta perkarana zaidan leuwih ala dilil mana teh wa bulugi hanya jeung ayeuna nepi na kalangkang hiji perkara akur jeung misilna akur jeung eta jeung perkarana ala dilil istiwa ngaluwihan tina kalangkang istiwa lil asli pikeun waktu asar ge. Waktu dohor timimiti ponpe ngeser kabelah kulon kalangkang kabelah wetan disebut zawal datang waktu dohor. Tuluy di mana-mana kalangkang akur jeung ngaboga kalangkang. Misal nancepkeun rokrak 10 cm kalangkang 10 cm datang waktu CF waktu dohor. Kalangkang 11 cm datang waktu asar. Begitu. Wa gurubi samsi jeung ayeuna surupna panon poe magrib pikeun waktu magrib jeung waktu magrib mah datangna teh pas surup panon poe sesa di urang mah nya di urang ngagunakeun zon kowi ngagunakeun ayeuna kitu nya waktu sia rubuh teh pami di urang mah nya pami imah urang sisi laut ngan lamun si imah teh sisi laut nah lamun imah urang sisi laut ke panon poe bakal katempo misal ieu teh dataran lautan cai laut teh nya tangke bakal katempo poe pe teh di belah kulon lep tuh paling poe paling poe buleut kan lep nya galak paling poe ka anak bisa teh guru teh terbenam mata hari kita maka datang waktu maghrib saat waktu asar tah gitu. Wa guru bisa pakil amar jeung surup mega nu beureumeul isapikeun waktu isawatul fajri shadiq jeung kaluarna fajar shadiq al mutadi di malam januban aina cek urang mangidul wasimalan jeung ngalelil fajri pikeun datangna waktu subuh. Waktu isya saepna waktu isya teh nepi ka kaluar fajar shadiq. Jadi kaluarna fajar shadiq teh saep waktu isya datang waktu subuh. Jam 4 langkung cobi pan usum halodo nempo ka palih wetan. Mungkin bakal aya cahaya anu nyamirat di kidu ka kaler. Jadi malang. Ngaler ngidul ngaler. Disebut teh fajar shadiq, ngan samemeh keluar fajar shadiq, keluar fajar kadib, mustaqilan mecut ti hanap mecut sot kaluhur, kadan bisirhan. Saperti buntut macan. Tiana pluti keluar botok, set bodoh keluar tuh. Tuluy ti luhur, aina poek setik-setik, poek. Lep poek. Luwih peuti batang asal. Tuluy lop broy, keluar cahaya. Tutunya malang ti kaler ka kidul disebut teh fajar shadiq datang waktu subuh saep waktu isya. Jadi nya. Tapi teu bopat langkungnya, teu bopat 5. Tinggal kapliwetan gitu. Urang mah mudah-mudahan jam 8 nya. Ketemu teh mah panon poe subuh lain fajar eta. Ampun ya mah subuh make jang-jang sagala make spion ya mah ya. Parupa saditenya. Ngomong pun. Eta mah kaburangan we alasannya. Manaya teh tuluykeun patajibu salatu fi hadil awqat wajib salat dina jero waktuna waqt takdimu hajeng ngaheulakeun salat manderikeun waktu. Eta si eta mah saking kuketol akhir aduh salat dhuhr setengah 12 aja. Salat dhuhr setengah 12, salat dhuhr eta mah jam 5. Doraka teh gitu nya. Wa tahiru hajeng ngairkeun salat anatina waktuna min akbaril ma'asi maksiat pang bodoh teh. Waduh, ampun, sok getol tadi namanya.
eta maghrib jam 5:30 doraka teh wa fazu sayat jeung panggoreng-goreng kagorengan arabika pasat rumah nutupan kulit baina surati rajuli antara bujang lalaki warukbatri jeung dua turna lalaki ieu syarat salat nomor ayeuna kaopatna nutupan orat lalaki antara bujal jeung tuur ieu lamun lalakinya ke salat ieu teh bujal ieu bujal ieu tuur nah ulah dibuka bahaya tah lalaki mah cukup katutupan antara bujal jeung tuur ayeuna lalaki salat teh make ewek samping wungkul make samping wungkul asal bunyi antara bujal jeung tuur itu make kosong-kosong ngabener we kitu nya dada teh make kosong-kosong sah salat mah sabab lalaki mah nalika salat cukup bunyi antara bujal jeung tuur tina bujal ka handap tina tuur ka luhur santri salat make cenah komprang wungkul sah teu naon ngan teu sopan kira ku koran moyo no goyo li salat ngarep ka Allah Gusti nu agung teu sopan eta teh tuluy wajami badanil mar'ah wajib nutupan sakabeh badan awewe illa wajhaha wa kafaiha angin beungeut jeung dua dampal leungeun awewe nalika salat wajib sakabeh badan tutupan iwal beungeut jeung dampal leungeun wios ieu mah teu kudu ditutupan ngan kade nolong we buk salamar no salamar aya mah ya aya no salamar batal sabab buk aya termasuk orang beda jeung lalaki gondrong santri wah dua geuning gitu ya siga juri gitu tapi dah anu beberapa kasih sebenarnya mah dadanya ampun eta santri gondrong tabukna teh nolong eta mah teu batal sabab buk lalaki tidak termasuk orang teh gitu nya mana wajib alaiha wajib kawe satu jusin min jawani bil wajib nutupan tina gagar gigirna beungeut tutupan eta gagar beungeut teh wal kafaini jeung dua dampal leungeun dua dampalna wajib ditutupan kitu nya gagar gigir dua dampal leungeun eta tutupan kae wala rajuli satru jusin min surati wajib nutupan bujalna lalaki wajib nutupan bujal wa majbrit hadaha anu malebahan kana bujal wajawani barukbati jeung gagal gigit dua tuurna nah tawajibna nutupan bujal antara bujal jeung tuur ngandatna bujal ge kudu ditutupan datna tuur kudu ditutupan sababna moal sampurna nutupan antara bujal jeung tuur angin kudu katutupan datna bujal jeung tuur maka nutupan datna bujal jeung tuur kuduna wajib jeung anu maleban kana bujal kadieu tah itu tutupan kabeh tutupan kabeh tah sebab aya lalaki anu satana make celana lepis. Nah, celana lepisnya pas ruku atau sujud rakaat apa jadi mesat ka tukang. Tuh, kata buahnya buah lagi tuh misal gitu nya. Batal teh. Atawa kulit nu maleban kana bujal. Tuh, eta ge sarua salatna batal teh kitu nya. Kedapi salat mah. Walaihi majang wajib kalaki bakan ay asatru minal jawanib nutupan tiga gagar gigir lak min asfalatu wajib nutupan ti hanap wajib nutupan teh tiga gagar tu wajib nutupan ti hanap aya ti hanap mah kataong teu naon awewe salat teh make mukena hungkul teu make kaos sangsang teu make kutang bodoh sabalanya make mukena hungkul tuh ari salat teh ieu nya dia loteng tina papan aya lain bukan teh kohok dan gitu ditompo teh anjir aya teh apa tuh batal lamun digigir eta teh salatna batal atau pas sujud katampo tuurna katampo ieu teh dampal suku tah awe tah katampo nu kieu teh tekeng kitu nya salatna batal mata lamun anu jongkung kalau sok atasnya sok murengkeun mukena teh make kaos kaki saya nama teh supaya ulah kati ngali teh gitu nu jangkung mah gitu soalnya mukena nu khusus mah sorangan gitu nya aya nu naik mah dapat si kata rukupan gitu mana ya teh wa yajib wa yakuna satru yang hikayatan lil basarah wajib lawan nutupan teh ulah katempo warna kulit ulah katempo hideung bodasna coklatna wa yakuna malbusan oge rong malbusin lawana mah rek nu dipake atawa henteu dipake ieu teh nutupan teh cukup we mah kusimut dibulikeun kana badan teu naon gitu nya atau baju mangga
Pala tapi dulmatun teu cukup aya ditutupan ayeuna orang teh ku poek wungkul. Keur aliran di kamar salat tuh make baju